Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui dina channel Yopi Andriana. Dina dangetan ieu bade ngajelaskeun tentang ngaler ngidul tentang bener tapi salah. Salah tapi bener. Contohna di Sunda mah sok aya disebutkeun spiteng, padahal dasar spiteng. Tapi septic tank nulis nama. Terus di mengbal, itu tidak kata main bal. Lu ku sabab barudak nararipu jadi we mengbal. Terus di lamun septic tank mah nya tina kolot baheula, teu tiasa nyerat buta huruf. Jadina sadangu-dangu we nu teh ditunya. Sapertos kunci kan eta tina sosi baheula nama bahasa Belanda. Terus di dina perkawis nami-nami tuangeun, nami-nami merek sok disebat nami benda eta. Sapertos botan teh merek. Tapi badai merek Sardentis, badai merek ABC disebut teh kurang Sunda mah eta teh botan. Badai merek naon wae oge. Deterjen. Kurang Sunda mah deterjen teh disebutna teh Rinso. Malah mah ditambahan jadi make ge jadi Ringso. Badai merek Daya, badai merek Boom, badai merek naon wae pasti disebut teh Rinso. Malihan mah sok aya anu balanja badai meser Rinso Daya pan eta teh ribet lamun di kota mah Daya Rinso. Terus deui lamun aya obat nyamuk disebutna teh Baygon, bade hit bade naon wae disebutna teh Baygon. Upami ayeuna mie we disebutna teh pan di sana mah sarimi. Kan aya sarimi mah aya sarimi, tapi kan imah henteu. Bade Indomie, bade mie sedap, bade naon disebutna teh sarimi. Aduh nya sayang mie sarimi kayak gitu di Sunda mah. Jadi seueur kata-kata anu merek tapi disebut nami benda etana atau napi disebut nami makanan etana. Ya tadi seueur keneh contoh-contoh namung eta mah sakilas sungkul gitu nya. Ulah deui di Sunda mah komo ai ponem huruf lamun ayeuna nyebatkeun komik kan rata-rata abdi ge sami eta teh hurupat. Da kan kadang mah komiks. Lamun zebra. Lamun ayeuna fokus. Vespa. Tapi da ai Sunda mah anggar we entos kitu. Vespa. Upami ada komik we entos dalamun ayeuna ngahajakeun itu disebut teh ulos cenah ngomongna mun diogo-ogokeun tuh di Sunda mah kitu hok ayeuna ka warung abdi meser komik nah aduh punten di abdi teu fokus tadi ngalangkung kana zebra cross urang cebukeun huruf aduh ngomongna mun digolong diogo-ogokeun pakal kitu padahal mah teu leres tapi da dilepatkeun proses nama ogoan disebutna teh ya jadi itulah keunikan di Sunda gitunya nu aya terus di baheulana sok sesah dirobihna nya bener tapi salah teh ya salah tapi bener keun wae lah anu teu matak dosa atawa teu matak kagumah adatna eta mah nya panai di Sunda mah mereka kata ge bensin wae jadi bensin bensin tapi bensin gitu ya keun wae lah kita mah nya ngapunten bilih aya anu lepat-lepat nyaur lepat-lepat kata sekian ti abdi sampai bertemu lagi di acara ngaler ngidulnya anu salajengna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.